di barengan kikilaban ombak letik panting siriwik sisi basi siri Jayanti Jayanti ngaitkan janji pasini ngudangkeun rasa cinta Jayanti muka lalakon duaan mengket pageng rasa dedei Wanci murid Surya rek pamit hujan letik ngerincik tinggi leban pating kolebat sisi basi sir Jayanti mangsa sarep narik datang di barengan kikilaban ombak letik pating siriwik sisi basi sir Jayanti Jayanti ngaitkan janji pasini ngudangkeun rasa cinta Jayanti muka lalakon duaan mengket pageng rasa dedeng salira menggakan cinta kagoda ku asih saliwat nah naon nu jadi alasan anjeun luluasa mepeskeun harepan borang diri mi cinta sagemeuna bukan teh arek setia hati ente bisa dipapalerkeun kenarima anjan micin kanulian hanjakal kieu buktina abdi teu bisa kumaha anjan tega nyandingkeun asih nulian diri mi cinta sagemeuna tanyangka sugana teh arek setia hati henteu bisa dipapalerkeun teu narima anjeun micin kanulian hanjakal kieu buktina abdi teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nulian nah anjeun betega ngaruksak rasa megatkeun cinta di salira nah anjeun bet kieu jadina ilang teu basa carita janji anjeun mikanya salawasna anjeun bakal rek satia anjeun udan ti janji salira moal ngahianat cinta tingkah pola salira kaya anjeun minta anjeun segala dilaksanakeun tapi ayeuna
anjeun mikanya salamina anjeun bakarek satia nah anjeun beki jadina ilang teu basa carita duh hati teu narima ku tingkah pola salira kaya anjeun paminta anjeun segera dilaksanakeun tapi ayeuna kaya buktina anjeunna malah pindah rasa Geningan mah kasadaya pandango Mama wiwina deui anu bager Gatot kaca pringsan halus wanda ninggang rasa estusan Tria utama Ibu Sari anu bager aturan mah wilujeng tepan sanuci dakaati Bapak Oli deui anu bager sok inggit Budi Bapak Bapak Oli palarangon deui anu bager aturan assalam teh abi teka sanggap kenapa Oli deui anu bager atur salam Pak Oli anu mana Pak Oli deui anu bager aturan wilujeng tepan kasadaya kaum dangu Bapak Oli deui anu bager anu mana cobi majeng kapayunan butuh hoyong dipangkaulakeun ku Pak Oli balata anjeun katampi maksud anjeun nah ngerti betul tujuan sami Pak Oli deui tepenten jang niat abdi mun kitu Pak Oli abdi ngantosan boleh ngantosan Pak Oli anjana pangan Pak Oli deui anu bager oge anjeun dengin beunang Pak Oli deui anu bager diri abdi aja jonjor tapi naon saya datang ibu ajat pajat naon nujanten alasan salakah Pak Ayi deui anu bager abdi ka anjeun Pak Ayi parabonan anjeun rek nopangan abdi sawangi abdi ngantosan Pak Ayi anu asup koneng Bapak Ayi anu mana Pak Ayi deui budika dinten ayeuna Bapak Ayi parabonan deui anu bager kapayun heula ulah timuruan pajat anu bager lamun abdi rendengan ulah panas hate wa mimin deui anu bager turin anjeun antara kuring jam anjeun ibu hati eulis daya hubungan nanaon
ngarukur wawu biasa goreng obat pisan Agus anu mana ditaros para nemalan Agus deui jika nu putus harapan asal ulah jalin janji kebayang duduk kena gantungnya kelingan duduk sapi basapi nanging kasih sayang sampean segawe sudah mabuk kebayang saya orang gancang kemunet zaman lana sejati saling percaya karo janji jujur setia welas asih ibarat dewa sampean dewa asmara bagus ning rupa ora sok gawe lelarang ibarat dewa sampean dewa asmara bagus ning rupa ora sok gawe lelarang kabeh kepuji kabeh memuji kanggo sampeyan jadi rebutan 5 tahun lawas pisan takayuyun kasih pujaan 5 tahun urang ketemu ora tahan senandung rindu 5 tahun lawas pisan tekayuyun kasih pujaan 5 tahun bu awang Cipahin kayak pisan ora tahan senandung rindu bahagia ojang di anu bagerang hati tenaga beter yang wis ketemu sampean hati rasa duduk yang wis kelingan sampean ngomong ajak aku padahal hati rindu ngomong ajak aku padahal hati rindu